Hayu hayu balad pustaka, hayu hayu babarengan, motret jeung motret nulis mairan, nambah baraya nambah kabisa, rempuk jukung mangkasing nanjung, silih asih asah asuh, pustaka Sunda wadah keur urang, ajen Ki Sunda cirining bangsa, waluya eta udagan nyata, nyimpaikeun tali mimitran, carita urang harapan urang ngariksa lemasyarakat, dulur-dulur pustaka Sunda nu di kota nu di desa, yusa uyunan pageuh ageman, Sunda nu Nanjung Sunda nu Luhung, hayu hayu balad pustaka, hayu hayu babarengan, motret jeung motret nulis mairan, nambah baraya nambah kabisa, rempuk jukung mangkasing nanjung, silih asih asah asuh, pustaka Sunda wadah keur urang, ajen Ki Sunda cirining bangsa, waluya eta udagan nyata, nyimpaikeun tali mimitran, carita urang harapan urang ngariksa lemasyarakat, dulur-dulur pustaka Sunda nu di kota nu di desa, yusa uyunan pageuh ageman, Sunda nu Nanjung Sunda nu Luhung, Sunda nu Nanjung Sunda nu Luhung.